Sim kuring mau pami melakodot sok di kieu wargi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, ieu mah metode sim kuring. Bade diturutan mangga ieu mah. Bade henteu mangga. Sae di kitu Kang sae. Pan sim kuring sok panen. Kodot teh kenging melakna di kieu. Malahan mah aya nu kamari mah aya nu nyawa. Aduh. Cenah eta mah ngabohong, penipuan cenah non tos katararipu cenah nu melakodot dikitukeun iya sok ararane sim kuring setiap ngadamal edukasi sim kuring mah paraluan kudu nyedutkeun seseorang bade melak diodot dikieukeun mangga bade digolerkeun mangga mung sim kuring mah ngarekomendasikeun sesuai nu tos dipanen langkung tereh dikieukeun tereh seueur tereh sae sareng gampil melakna di gitu pami dikieukeun mah ditangtungkeun biasana jadina aralit ai mari nu nyebatkeun di kieu mah cenah aralit sok ieu mah satos di kieu tuh mentak kalung keneh nu paranyang upami sae mah bibitna bari dicampuran heula ku taneuh kieu mangga campurkeun heula misalkeun bade langsung ngangge nu kieu mangga mung usahakeun ieu si kohe dombana atos difermentasi ieu mah tos tilusasi langkung war gitu tos campur sareng taneuh antun di kieu we perulukan mungkin sae jadina saing saoh soalna sim kuring tos sababaraha ieu melak teh di kieu wae gitu melakna tuh kantun ditabur kieu tuh satos di kieu bade ditaneuhan kieu mangga kitunya bade henteu ge diantepkeun kieu mangga dan kege kaliput ku taneuhna bakalna teh upami usum